Sampurasun wargi-wargi Sunda sadayana tepang dangu deui sareng simkuring dina ieu channel. Ayeuna simkuring bade neraskeun hanca carita si Kidang Kilat jago tanding. Carios ieu karangan simkuring pribados. Mangganya wargi-wargi sadayana anu teu acan subscribe di subscribe heula nya channelna supados simkuring dina medar cariosna leuwih sumanget deui sareng tiasa midangkeun carios-carios anu mudah-mudahan ngahibur kaum dangu anu mikareueus atawa mikaresep kana carios Sunda, khususna wah carios anu nuju dipedar ku simkuring dina ieu channel. Mangga ayeuna cuang kawitanan. Gacleng celek geuningan eta teh Sukmala anu datang ka hareupeun Parman barijeng nyorowok kitu ka manehna. Parman teh waktu eta ngan saukur imut bari neuteup ka eta wanoja anu sakedeung rada beda teutepanana tapi langsung robah deui kacida galakna. Heh, saha anjeun pamuda? Nah bener anjeun terek maling barang atau rek maling jurus-jurus ieu paguron? Awas ya, lamun bener kitu teh anjeun bakal cilaka ku kuring. Cek Sukmala bener-bener dina waktu harita galak kacida. Padahal mah kakara panggih jeung Parman jeung can apal saha Parman, tapi kulantaran manehna ayeuna mah geus ati-ati kusabab tas aya kajadian didatangan ku para rampok saha bae jalma asing anu kakara asup ka eta lembur geus pasti moal dibere ampun lamun boga niat rek teu bener. Eta anu aya dina pamikiran Sukmala dina waktu eta sarua jeung sikapna ayeuna ka Parman. Je nyai kunaon nyai teh cerita kitu akang mah teu boga niat hayang pulang paling komo deui jurus kudu diajar heula capek karena duit ge henteu akang mah, tapi lamun rek dibere mah ku nyai sok atuh boga teu duit atawa sangu tenan naon ieu kabeneran akang teh keur lapar. Cek Parman teuing kunaon waktu harita ngadon ngaheureuyan eta wanoja. Atuh Sukmala teh beuki molotot bae kacida galakna. Kurang ajar, ditanya teh anjeun malah ngomong kawas gitu. Nu bener nu baleg jawab pertanyaan kuring, saha anjeun teh? Urang mana deui? Sabab kuring mah kakara ningali anjeun aya di tempat buah-buahnya anjeun teh. Salah sahiji mata-mata ti karaman-karaman anu dua poe ka tukang datang ngajarah ka ieu tempat. Nah anjeun teh bener-bener mata-mata eta karaman. Cek Sukmala waktu harita langsung nanya kitu. Atuh Parman teh rada ngaranjuk barang ngadenge eta lembur tas dijarah ku para karaman. Keke heula nyai, sabar da akang mah lain muta-mata, lain mutu-mutu, akang mah lain komplotan para rampok, tapi akang hayang nyaho. Nah bener ieu lembur teh tas dijarah ku para rampok. Cek Parman waktu harita nanya kitu teu ngajawab pananya Sukmala ngan saukur ngeles kulantaran manehna mah memang
teu boga niat kumaha datang ke eta tempat teh. Jawab heula, jawab anu benar, ulang ngeles gitu anjeun teh mata-mata lain. Harita Sukmala teh morongos deui bae, tapi barang keur kitu teh torojol indung Sukmala nyampeurkeun ka hareupeun maranehna. Aya naon Nyai, aya naon jeung di eta saha? Ujang teh saha geuningan ambu mah kakara ningali. Nyai ulah galak kitu barina oge, katamu teh ulah galak kitu. Ih, mata kerakeun kaos lain parawan bae. Ceuk indungna waktu eta langsung nyarita kitu kulantaran manehna mah ka saha-saha bae oge tara boga curiga anu leuwih komo deui dina waktu beurang kitu. Atuh waktu eta Sukmala teh langsung ngajawab, Ambu ngeun kitu ambu, ieu teh jalmi asing, urang teh kedah ieu kedah hati-hati kapananan parantos disumpingan ku para rampok. Abdi mah sieun buah-buah ieu pamuda teh salah sawios tina komplotan eta rampok anu ngahaja hoyong ningalikeun kaayaan urang di ieu tempat ambu. Ceuk Sukmala waktu harita nyarita kitu bari ngadeuketan indungna. Nyai geuningan pangemu teh teleres kitu akang mah teu gaduh paniatan kitu ambu, hampunten bilih abdi ngaganggu katentraman paguron ambu mah hapunten. Ayeuna mah atuh abdi mah bade miang deui ti lembur ngan upami leres kasumpingan abdi ka ieu tempat teh ngaganggu hapunten sakali deui ngan abdi mah ayeuna bade jujur bae. Abdi teh sanes karaman, sanes komplotan karaman, mata-mata anu disebatkeun ku si Nyai hapunten nya. Abdi mah nuju aya di perjalanan rek nuju ka lembur. Abdi nyaeta lembur Pancasari hapunten nya. Kumargi abdi mah teu tiasa lami-lami nyarios sareng aranjeun kumargi geuningan eta si Nyai mah meuni kacida teresepna ka abdi teh hapunten nya ambu, sanes lancang atanapi kirang hormat permios ambu blesat les. Waktu harita sanggeus nyarita kitu Parman teuing kunaon kawas geus males ngobrol deui jeung Sukmala, padahal mah samemehna manehna penasaran barang ngadenge eta lembur tas kadatangan ku para rampok. Tapi waktu eta sanggeus kadatangan indung Sukmala langsung pamitan bari jeung matak bingung jeung ngaranjugna keur Sukmala jeung indungna kulantaran gerakan Parman teh kacida cepeta teu katitenan ku manehna. Aduh Nyai cek ambu oge ulah sambarangan tudah tuduk kitu atuh geuningan amek eta pamuda teh. Aduh Gusti, dalamun eta pamuda niat jahat mah meureunnan geus nyerang ka urang pan kita katingali gerakan age Gusti. Meni cepet kitu geuning eta teh pamuda lain pamuda sambarangan Nyai. Nah geuningan kitu-kitu teuing Nyai teh kos lain wanoja bae atuh sing handap asor sing lemas kemudian eta kasep kitu na teh bogoh Nyai teh. Ceuk indungna teuing kunaon waktu eta langsung nyarita kitu kawas anu kacida lebarna kalengitan Parman dina waktu harita. Ih ambu mah aya-aya bae ke jalmi eta teh jalmi jahat. Nah kersa ambu masihkeun abdi ka jalmi jahat. Ceuk Sukmala nyarita kitu padahal mah dina hatena rada ngahulang oge kulantaran kacidahan jeluna sabab hate leutikna teuing kunaon jol katarik kulantaran Parman teh boga pangawakan alus jangkung badag kasep ngalempereng koneng pokona mah wanoja nu kumaha bae bakal gampang katarik ati ku dirina. Waktu eta oge sarua kitu kaayaan Sukmala teh ngan kulantaran kagok ngomong era datang-datang geus langsung morongos jadina teh teu kontrol deui
caritaan teh. Tapi waktu harita sanajan teu nyirikeun ka indungna boga rasa nyesel kusabab kalengitan. Aduh nyai, nyai, ambu mah ngarasa eta budak teh lain pamuda sambarangan nyai, jeung lain jalma jahat eta mah. Ambu mah yakin beda nyai, beda dina rinatna, dina tingkah polahna, dina ucapanna oge beda, sopan kacida. Dan nyai itu tadi oge anu galak mah katingali ku ambu oge ti jero. Aduh Gusti, nah sahanya eta ambu mah penasaran saha keur teh kasep ngora keneh geuningan boga pangarti kacida luhurna. Aduh Gusti, mata ambu oge nempikan teu bisa nuturkeun ka mana leosna. Kaos angin gerakanna teh jol ngiles bae ti hareupeun urang. Aduh Gusti, Gusti. Cek indungna waktu eta bener-bener kawas kacida hanjeluna pisan. Atuh Sukmala oge waktu eta radang ngahuleng kulantaran teu bisa ngabohongan diri. Waktu eta bener-bener hatena jol kalengitan pamuda anu anyar pinanggih, tapi kumanehna waktu tadi disangka jalma anu teu bener. Aduh heueuh nya cariosan ambu teh teu ieu teu salah jeung deui. Aduh kamananya eta pemuda teh, lamun rek disusul kamananya. Aduh hapunten akang, abdi parantos kumawantun ka akang. Eta anu jol digerenteskeun dina jero hate wanoja gelis teh bener-bener ngadadak nyesel sageus kalengitan Parman. Tapi sanggeus kitu mah Sukmala jeung indungna teh laleumpang asup deui ka jero paguron. Samemeh maranehna ngalakukeun pagawean masing-masing saperti biasa, ngajarkeun jurus-jurus andalan maranehna ka sakabeh murid-muridna kulantaran nyiapkeun diri bisi dina hiji waktu kadatangan deui rampok. Ngan dina waktu eta bener-bener Parman teh geus mampu narik ati eta wanoja. Sukmala teh pinuh kurasa nyesel anu beuki lila beuki nyangkaruk dina jero hatena teu bisa dipapalerkeun beungeut Parman teh. Sedangkeun pamuda anu jadi bahan pamikiran indung jeung anak di eta paguron khususna masuk Sukmala anu ngarasa nyesel kulantaran geus wani nyangka anu teu bener ka Parman. Waktu eta Parman teh keur lempang deui nuju ka salah sahiji lembur bari mikiran ucapan Sukmala, tapi manehna mah mikiran kaayaan rampok anu disebutkeun ku Sukmala datang ka lembur manehna. Nah rampok sahanya aing penasaran. Aduh tapi eta wanoja teh nyaritana kacida galak-galak teuing, kaos anu geuleuh pisan ka aing teh. Ari indungna mah jol bageur bae heueuh. Aneh, jadina malas aing mah ngomong ge bung boga urusan jeung anu teu pararuguh kawas kitu, komo deui nyaturkeun anu teu bener. Aya bae, tapi ayeuna langkah aing teh mimiti panggih jeung itu jeung ieu aya bae di palemburan mah. Aneh-aneh jalma-jalma teh gerentesna waktu eta kitu kaayaanna teh. Ayeuna urang tinggalkeun heula kaayaan Parman anu keur ngalampah rek nuju ka lembur Pancarsari sanajan nepikeun ka waktu harita teuing kunaon lamun papanggih jeung jalma-jalma teh ngadadak poho nanya komo deui panggih jeung jalma-jalma aredan. Caturkeun anak buah Ki Bewok anu rek nuju ka leuweung Cibodas maranehna teh waktu eta keur laleumpang
ngalenghoy kulantaran kacida capena sapopoe teu eureun-eureun kusabab hayang tereh nepi ka eta leuweung. Ngan sakabehna oge dina hate maranehna mikiran kumaha engke lamun geus panggih jeung Nini Sukmala, sabab eta nini teh geus kabayang jeung geus kanyahoan kumaha wawasena sabab pernah adu harupan jeung Ki Bewok. Ki Bewok oge teu mampu newak Nini Sukmala. Eta anu aya dina pamikiran maranehna. Komo deui maranehna teh tas ngalawan pupuhu lincar saketi. Kabuktian kamampuan maranehna teh teu walakaya, teu bisa kukumaha kudu ngalawan dua pupuhu paguron lincar saketi anak jeung indung. Eta anu aya dina pamikiran maranehna harita. Jeung deui kudu kumaha ngalawan kolot anu ayeuna rek didatangan ku manehna, sabab lain kolot sambarangan tapi hiji kolot anu pinuh ku pangaweruh. Sabab kabuktian pernah baheula bentrok jeung Ki Bewok oge Nini Sukmala teh masih bisa ngaloloskeun diri tina cangkreman Ki Bewok. Eta anu aya dina pamikiran sakabeh anak buah Ki Bewok. Urang eureun heula jang ngobrol. Gampang lempang mah, sabab sagala rupana kudu diobrolkeun heula, ulah kurung gusuh si cilaka. Kulantaran lamun urang sologoto tangtuna datang teh ngaron cilaka, sabab anu rek dihareupan ku urang teh wah lain bantrak-bantrakeun kamampuanna. Ceuk pamingpin sakabeh anak buah Ki Bewok waktu eta langsung nyarita kitu bari diuk miheulaan sakabeh anggota. Nya kitu Akang. Benar kitu Akang. Eta oge anu dipikiran ku kuring teh. Ayeuna kudu kumaha urang lamun kep geus aduh harupan jeung eta nini. Aduh berat Akang, berat. Cek sakabeh anak buahna waktu harita ting celengkeung ngeberehkeun pamikiran maranehna masing-masing. Jeung deui teu beda sabab geus ngukur kamampuan diri kumaha jeung sabaraha anu dipimilik ku maranehna. Pastina oge teu gampang sanajan maranehna 14 urang langsung turun nyangkalak babarengan, moal gampang keur nyang harupan Nini Sukmala mah. Tah eta anu ku aing dipikiran oge eta, tapi aduh kudu kumaha geus kieu, bingung lempang lieur. Aduh kaos rek ngadatangan kegebug urang teh teu lempang. Bang Bewok pasti nyarekan leuheung mun nyarekan hungkul. Wah geus yakin bakal nyiksa ka urang. Ceuk pamimpinna waktu harita ngeberehkeun kaayaan hatena anu bener-bener bingung, lempang salah teu lempang sarua bae. Eta anu terus-terusan aya dina pamikiran pamimpinna. Tapi aduh kumaha haris kieu. Tapi lah ayeuna mah jang teruskeun bae Kang, sabab kapan Kang Bewok oge cenah moal ngantepkeun piraku urang ngadon rek dititah paeh ku eta nini moal mungkin Kang. Ayeuna mah ayolah jang lempang bae daripada kawas teu apal bae lamun urang cicing bae di dieu. Kete Kang Bewok nyaho ngadon datang ka dieu nyiksa urang, nah daek dibinasa dieu tempat Kang. Cek salah sahiji anak buahna waktu harita nyelengkeung kitu. Manehna mati tadingan saukur cicing tapi meureunan keur mikir. Atuleng pamimpin jeung batur-baturna teh waktu eta ngaharuleng mikiran caritaan eta lalaki. Bener oge, bener geus lempang. Aduh cilaka lamun urang cicing bae teh aing kacida baluangna jadi teh asa kumaha nya poho. Kang Bewok teh pasti nyahoeun. Ayo atuh jurung kunung maranehna teh langsung narangtung
neruskeun lalampahana. Beuki lila beuki jauh ti tempat anu samemehna kumaranehna dijadikeun tempat istirahat bari mikiran lalampahan anu pinuh ku kabingung. Akhirna mah dina waktu eureub-eurepan magrib sakabeh anak buah Ki Bewok teh nepi ka leuweung Cibodas. Barang geus aya di tengah eta leuweung, reg sakabehna teh ngeureunkeun lengkahna kusabab pinuh ku kabingung. Aduh, kudu kumaha ari geus kieu jeung di mana lebah-lebahna eta tempat anu dicicingan ku eta nini-nini nya. Aduh, geus datang ka ieu leuweung tapi kan leuweung teh lega. Teu puguh anu kudu didatangan ku urang, komode geus peuting kieu. Waduh, cilaka. Kudu kumaha ayeuna urang? Cek pamingpina waktu eta langsung nanya kitu. Atuh teuing Kang, kuring marek nurutkeun kumaha Akang bae, sabab Akang anu ditugaskeun ku Bang Bewok keur nuntun urang ka mana-mana oge. Jadi lamun nanya ka kuring mah atuh teu nyaho naon, celengkeung salah sahiji anak buahna nyarita kitu. Bener Kang, bener. Kuring oge bingung. Pokona mah kumaha Akang bae lah. Kan urang sakabeh mah nuturkeun Akang anu dipercaya ku Kang Bewok, lain kitu. Barudak. Cek salah sahiji anak buahna deui waktu eta ngajawab kitu bari nanya ka sakabeh baturna. Benar, 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 benar. Kuring mah erek dibawa ka mana wae oge terserah Kang. Nu penting mah kudu dibawa ka tempat anu matak salamet. Kuring mah da mung cilaka. Benar atuh sae yang cilaka, tapi kan sing dimumung ge urang teh ayeuna teh bakal neangan jalma anu pinuh ku ilmu, bakal bentrok ke teh, tetep bae urang teh bakal cilaka. Atuh waktu eta rame ngalebrehkeun kayaan hate masing-masing. Sakabehna oge gegedena mah sieun sabab anu rek disanghareupan kumaranehna teh lain jalma sambarangan. Tapi ngadadak ceuli sakabeh anak buah Ki Bewok teh rancung kulantaran ngadenge anu seuri. Andika keur nahaon dieu tempat atawa hayang malodar Andika teh? Waktosna kabujeng Seep cag urang kantunkeun heula cariosna dugikeun ka dieu sahanya anu nyeungseurikeun 14 anak buah Ki Bewok teh. Sapunyere pegat simpai paturai patepang deui mangga permios.